Proses ngedempul wayang golek Pandu Dewanata. Tah baraya mula-mula urang catkeun ieu teh dempulna. Tah ieu dempulna meureunan seueur anu naon anu naros naha cenah nu abdi mah rintik. Tah meureunan eta teh bisa jadi meureunan tilas ngangge cat sintetis gitu langsung di naon ditimpah ku dempul ieu janten eleh kitu rintik. Sarengna oge bisa jadi meureunan dina tinerna oge gitu. Tinerna aya nu keur sintetis gitu samodel cat minyak. Aya oge meureunan khusus kanggo ieu kanggo cat duko gitu. Upami ditimpah ku duko pastina oge rintik. Tah kitu perluna urang wawasan teh. Janten kaleresan kuringan ngangge cat duko nya. Cat anu paranti ngecat kendaraan gitu, boh mobil, boh motor. Tah meureunan ti mula-mula kieuna oge urang ti boh tina tiner sareng sagala sesuatuna kitu catna oge urang ngangge diko tapi duko kitu tah. Janten eueuh istilah kasus ngelupas gitu rintik lah istilahna si cat teh hararudang deui gitu nu ti heula teh. Tah kitu meureunan baraya eta teh beberapa faktor anu mungkin tina anu penjelasan kuring eta diantarana meureunan. Nya urang wangsul deui ieu kana ngapoksi atanapi ngadempul. Tah ieu teh ulah aya anu katinggal nya baraya dina sudut-sudut sempitna oge urang cocokan ku koas ngangge dempul ieu meureunan tah. Seueur nu naroskeun oge ieu teh merekna merek naon kin ku kuring disepil dina video anu salajengna nya. Disepil teh moal disebutkeun ku kuring ngan eta mah dibaraca we meureunan. Upami nu tos suhu mah tos teu birek deui ieu teh nu tukang ngecat mah senior lah istilahna ieu teh ngangge epoksi naon disebutna brandna atanapi merekna tah tos teu birek deui. Nanging ieu mah anu pamula nya khusus keur nu pamula sok bertanya-tanya gitu. Sok seueur nga-DM oge berkomentar gitu tah kin meureunan di video anu salajengna urang spill gitu merekna tah kitu tah baraya. Nah ieu teh geus arek beres geuning baraya teu karaos nya. Tuh ieu teh kantun beuheungna. Ieu teh nembe sabalik baraya engkin mah dihamplas deui tapi urang skip we. Tah ieu meureunan anu tos jadina ieu teh tos tilu balik baraya tuh. Parantos gentem warnana siap dicat dasar gitu sareng dijadikeun lah intina mah. Tah kitu baraya atur nuhun parantos nyakseni dugi ka dieu. Sakali hatur nuhun cag.